Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga 7. Tepang di acara Sepen News edisi Kaping 18 Februari 2025. Wilujeng enjing pamidangan warta Sunda. Warta ngeunaan kuliner anu panganyaran di Bandung. Parantos disusun ku tim redaksi kanggo disanggakeun dina enjing ayeuna. Simkuring Putra Lamsah bade marangan pamirsa salami 15 menit kapayun. Cimol, sasi anu terang karena cimol hiji ieu jajanan anu asalna ti Bandung. Ieu mah tos jadi favorit balarea mulai ti barudak nepi ka sawawa. Resep pisan karena cimol. Cimol dijieunna tina aci anu digoreng nepi ka garing. Sanggeus digoreng, cimol biasana sok dibumbuan ku bubuk cabe, bubuk keju, atawa bubuk liana. Cimol teh lain ngasa ukur jajanan anu ngeunah, tapi oge jadi bagian tina budaya Sunda. Cimol teh sok dijual di pasar-pasar, di sakola-sakola, atawa tempat wisata. Hargana ge murah pisan jadi bisa dipeser ku saha wae. Inovasi anyar tina cimol teh kiwari mah raya macemna. Salah sahijina aya oge cimol anu viral di TikTok sareng Instagram. Salah sahijina nyata cimol goang. Hayu sasarengan orang ninggal. Ayeuna aya rerencangan abdi di tempat. Tulang rangu, aci tahu, bumbu kacang, sambal hijau, mercon, sarang ieu pokok tulang rangu. Berapa 15 pakai tempat pakai berapa? Mangna minasa Abi namina Ahmad. di jalan ti ilaha. Abi ti tos lama sih aku. Ai modal awal sareng pendapatan 100 viral omsetna sabaraha? Lumayan sih ageng. Biasana muka ti jam sabaraha nepi jam sabaraha. Abi muka ti jam 10 mugi jam 4. Upami per harina teh kan nganggo aci nya mang ieu teh. Ngangge sabaraha kilo aci deh. Per hari hampir 2 karung. Pami kan di dinya teh seueurnya mang menuna. Pami anu besar biasana nu mana? Anu sambal goang. Ya. Iya ya nu ngaranna cimol goang teh. Tadi abdi pesan cimol goang rasa tulang rangu sareng tahu aci. Mun abdi meser anu rasa cimol bumbu kacang sareng cimol goang mercon. Hayu orang cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Sama teh lada. Dunya pokoknya mantap pisan. Pantesan we viral teh. Tong hilapnya mun ngalangkungan SMA 20 meser cimol goang. Hatur nuhun. Hatur nuhun kererencaan anu tos di tempat. Katinggalna raos pisannya pamirsa. Upami pamirsa jalan-jalan ke Bandung, ulah hilap nyobian kana cimol.
jajanan anu viral ieu dicakapkeun wae dugi ka dieu anu teh saku sim kuring didugikeun. Ngawakilan Studio 7 News, sim kuring Putra Alamsyah ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.